Jatilu di Jawa Barat. Leres Maklaran di Bandung.
Karuhun orang ulah kamalari nanti ya. wajib tidak madama dipima turang cipenuh dipima dipupus Minang
Lendra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Ingawus Sinenggi Kanda Purwantara Wasane Purwa opo Purwa hartosipun wiwitan Tara iku opo Tara hartosipun kraton Kraton Manasun Kraton ingkang dianggo jejer Sinarita Laras umat boten wenten malih kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati wontening pusir dayeuh Meralaya Nagara sampun kaceluka kandang ewo kaloka kajana pria kajaparing angin-angin kakonsara mansa nagara Nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalan laharja sepi paling tawong rampok suwung tipu sarang bega nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarana para tani sugih mukti ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang ingkang dados Nalendra Prajang Nagara Dwarawati boten wenten malih kejabi Prabu Batara Kresna hartosna Kresna iki kidalah hartosipun Kresna cemeng mulus Jawi lebet amilane ajejeluk Prabu Danar-danar watak wantos bisa madangaken manah ingkang peteng hamilane ajejeluk Prabu Hari Murti hari iku anom murti mustika senadyan anom pranyata mustikaning ratu satung gebing langit satang karaking lemah hamilane ajejeluk Prabu Padma Naba Padma iku hartosipun kembang Naba wadah pranyata penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngahuripaken pati saja baning pasti hamilane ajejeluk Prabu Kesarwa bisa mindah rupa gengnya saperbala sewi pranyata Aji Dewi Kerama mawe mahkota binoka Sri Tinaretes ing sesoca wontening setingil binaturata lengahing kedampar dan tapina lipit ing sesoca Rinenggana Waretna lemek babut perang wedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari ngahaturanan linggih Arya Setiaki oge dedayo saking Amarta Raden Gatot Kaca sampun wontening pagelaran Jawi tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda Adri ningali pamorna Lendra nanging sadaringipun ngandika peni-peni raja peni guru bakal guru dani ana hiburan seni suara saking pagelaran Jawi sorakan hala dia ana hiburan seni suara
Aya Jang Dodi. Urang Bandar Harjo Sarumpi. Rengkap pelagranya ibu hajat, rengkap pola mata-mata lucu, rendah tiga geran orang Banjar Harjo, rendah tiga luyu angkat lirma sampura dicepat penanganan cepat kepit ririakan gunungan cepat kapir dari ririakan Bapak Soloyong pilu tepat Jukung Sauyun halaniga godek niga wirahmana godek niga wirahmana godek niga wirahmana pada kasih mata kaji
lunggutinku hati-hati lunggutinku gunungan hati-hati lain lugu tawis lemah jaya karep rek sumerah jaya karep rek sumerah rigik ngandung harati gagah rigik ngandung harati gagah gernyapanya laina kehangga widadari seni Sunda tuturunan Sunda Wah, kuno,
pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sretin nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengudian nangiang pajeraking sarwarukna sarwa renggeng manik narawata narawata gelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngahaturanan linggih Arya Satyaki oge Raden Gatot Kaca satria melajang tengah di negara Amarta Nirahangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun elah iya kadang ingsun Padmanegara Satyaki ya kaharep yai oke Mas Putra Gatot Kaca kaula rai dalem Padmanegara nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem kuyuk panjenengan Yai, kaulah. Pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundi ing mastaka. Kalih nati eta. Aya pikir saeunaon ieu teh pura panjenengan kersani malam. Tunggu, Yai. Mas Putra Gatot Kaca kapayun su. Amuing itu geuning anak emang. Kapayun anak ing ayah kusono makhluk dau nampire bunuhun laksa ketika bingahan Putra Gatot Kaca nampi kana pembagi layan unjuk sumbangan ngahaturkeun sumasungkem kuyuk panjenengan Ramawa kasep kaulah ditampi nuhun pujastuti hidup gua kumaha dara ramang tuang rama sadaya aya hibar paman loh non kali nati eta ngahaturkeun panglayan wa nuhun kasep nuhun oge baktos ti sadayana para pini sepuh anu aya di Amarta nuhun tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon oh kieu teuing mangga saperkara akang teh sono ieu duh nuhun kaduana ti eta ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan Kang Rayi Padmanegara oge Mas Putra Gatot Kaca parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang daw kalayan sakaligus akang teh bade ngahaturkeun layang pangajen tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kang Rayi Padmanegara dina salebeti ngabdikeun diri
ka negeri sebaraga ka negara sasat rayi henteu ngijing sila bengkok sinembah tadi ge pan waktos di istrenan teh kitu waktos dilantik teh parantos diwakafkeun tanaga emutan lara pati demi negara demi bangsa memangat teh deui nuhun lara oke uwa salaku Batara ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kalayan pangajen panghargaan anu saluhur-luhurna Kakang Putra Gatot Kaca anu parantos ngiring ngarojong ngamankeun ieu dunya sabab uwa salaku Batara tugas Mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pacogregan Marcapada teh tangtuna oge ngalibatkeun wala dia bala tamtama ti tiap-tiap negara anu parantos sabeungkeutan sareng ieu negara Dwarwati leres daw nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan uwa tawis ti salira panjenengan Rama uwa salaku Batara deui sajabana teh kitu ninggal kana sawatawis kajadian Marcapada dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu si horeng angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan Padmanegara leres bau saperti nu karanapan dina waktu ayeuna ku alam Marcapada anu sakieu harenghengna ku dedengean masyarakat Marcapada pajejet jeung ngamarudah beneng seweng antara negara jeung negara anu eueuh reureumna bujeng hinga kalamanku ieu dunya dalah di tiap-tiap negara oge mangrupakeun ajab jeung ajab anu katarima ku urang sararea lara upama nyangemkeun ngeunaan ajab lara memang ieu teh meureun akibat tina polah-polah manusia kan tenang da ai ucing mah teu tiasa ngaruksak atuh bujeng hinga ucing dalah maung oge maung sagalak-galakna maung bari jeung raja leuweung raja hutan anu dihakana teh ngukur sasamet daging-dagingna tapi jelema tapi manusia daging dituang lauk pauk dituang bebetian dituang dangdaunan diremus bebetian pun kitu deui bubuahan sareng sajabina malah beh dieunnakeun mah semen aspal minyak dilegleg kurakus-rakusna jadi si horeng ieu teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun eta bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati eta da si horeng geuning anu diudag-udagna wungkul teh ngan ukur kapangkatan di mana manehna nganyurkeun hiji anyuran anu sae teh di mana keur kapake wungkul aya kaituna macul we teu tanggung jawab contona ayeuna leuweung baheula mah leuweung teu dijaga awet nah saprak dijaga beak eta manawi
jadi yakin kurakus-rakusna jalma kusyarakah-syarakahna jalma numawi ajabe sareng ajab anu tumiba moal nyalahkeun sasaha moal iwati urang salaku manusia anu kedah wangsul kana fitrahna da bujeng hingga ansaman di dunya geuning ajab teh di akhirat oge da aya manusia mapan beda jeung sato saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang eta jadi yakin anu menang tugas pikeun ngamankeun dunya teh akang salaku batara leureuh kahiji akang teh raja di negara Dwarwati kaduana akang teh raja di raja sadunya leureuh tapi geuning loba anu teu ngagugu kana anyuran akang teh sun danoyodea upama ditinggal karena sawatawis kenyataan atau bujeng hingga ke akang da akang oge makhlukna leureuh kagolong manusia biasa leureuh ka pangeran eueuh nu percaya kabeh leureuh ka rasul teu aya teu sadayana nu percaya aya we anu henteuna jadi itu pada jayanya pada unggulna antara bener jeung goreng teh antara hade jeung goreng teh antara salah jeung bener da parantos kun payakun ngan rupina upami teu aya agama itu waduh silakan luar biasa jadi beki dieu beki karasa ku ayana agama teh agama anu nyalametkeun urang agama nu nyalametkeun urang sabab eta teh eusina pelaturan jadi si horeng cilakana jelema teh bongan nyengsang tina aturan-aturan tah eta aya tibalik deui naon kadang-kadang urang manusia nu melaan agama padahal pan sidik agama nu melaan urang teh nu nyalametkeun urang teh supaya urang hirup ulah sakama-kama tibalik jadi urang nu melaan agama atuh der jelema jeung jelemana parasea anu beda agama teh ai kulawarga diantep jadi itu salah pahamna jelema tahu lepat kaprah rupina anu temahna kaitu kamusyrikan jeung kamusyrikan nu mangeran ka agama nu mangeran ka golongan dikerdia-kerdiekeun gitu kerdia teh nyaeta tangkal kai diletik-letikeun pantas disebutna bonsai jadi papaes tapi lamun otak jelema dikerdiekeun cilaka dikerdiakeun kumaha contohna mah kieu we lah nya idealisna mah urang sadesa diadu main bola jeung desa itu pasti lagi urang teh bakal mau menangkeun desa ieu desa sorangan idealisna tuluy sakacamatan tangtuna oge bakal melaan sakacamatan sadaerah, sakabupaten, saprovinsi, sadunya, sadagara. Kitu menawi. Entong boro make jeung sadagara ayeuna mah urang lalajo negara batur jeung negara batur pan hate mah osok we milu ka saurang. Burat ka sabulah. Eta idealisna. Eta tadina agama ge kitu beh dieuna golongan beh dieuna partai tah
di dia kamusyrikan teh anu mangeran ka partaina nu mangeran ka golonganana malah be dia nama nu mangeran ka mama. Jadi kumaha ceuk mama ilmuna teh teu nyahoeun mama ge panjelema sok salah nu salahna kadang-kadang digugu. Jadi pikiran urangna teu jemar. Padahal Rasul Pangeran oge pan kitu naon tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha cek dalil nama yen Rasul Pangeran mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui ai jelema kumaha ceuk nafsuna boh nyaritana boh lampahna boh kahayangna. Sedangkan sekolot baheula ari nafsu teh pan sok mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu kacing cirihi nya kasep daweuh kitu leres pisan. Jadi kumaha atuh kangge jalan kaluarna ieu supaya dunya aman tina mara bahaya. Nyatangtuna oge bakal mengkol ka kaula salaku batara anu mingpin ieu dunya. Leureuh. Nya di dieu meureun kaula aya hak nyieun hiji aturan. Anu ieu aturan teh pikeun nyalametkeun masyarakat sadunya. Leureuh. Supaya hindar tina ancaman-ancaman anu ngahajak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Leres. Atuh sesa-sesa penjajah oge urang teh masih keneh karatan. 350 tahun dijajah teh ku bangsa deungeun. Yang sange gegedohna mah sabab politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Jelema nu ngajajahna geus nyararingkah tapi di adu domba na mah angere urang jeung urang. Nyang karukene. Jadi cinekna mah geuning urang teh neme dugi kana kuantitas ieu teh hirup teh. Jadi tebih tina kualitas. Sedangkan kapan negara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas, manusia nu handal, anu berbasis religius, kultural, wawasan lingkungan. Jadi cara mielingna kamerdekaan teh saban poe lain satahun sakali. Jadi setahun sekali tidak setahun sekali realisasi nah saban poe bebersih teh di mana aya runtah ngagunuk geuat pangbersihankeun teu kudu dititah wae ku pimpinan da urang oge jadi hiji bangsa anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kahirupan nagara jeung bangsa ngaronjatkeun kahirupan anu luyuk jeung katangtuan. Jadi carana mieling kana perjuangan karuhun urang teh tuluikeun perjuanganana nyaeta dina alam merdeka ai berjuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya anu nyata. Naon hartina sebuah nama ai tanpa karya mah tetep karya heula gawe heula anu kapake ku masyarakat. Nama mana nuturkeun ke oge ai hade gawe nama ge bakal melejit atuh ceuk urang kalere teh mah what is the meaning of name. Jadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tapi bukti nama geuning di urang mah loba no action talk only teh nyaeta loba ngomong mun ceuk urang Sunda teh mah loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, terlalu banyak bicara
fakta teu aya banyak neko-neko bangsa urang baheula mah ada korupsi teh susulumputan di kolong meja beh dieu nakeun di atas meja beh dieu nakeun mejana dijual teu balegna teh aset-aset negara dijarwalan jadi pengkhianat jadi pamimpin di negara teh tah malah kuayana politik di negara Astina anu dimimitian ku Prabu Dastarata ai Prabu Dastarata teh ngan ukur kapihapean negara sabada Pandu Dewanata ngemasing pati tu makaning perlayan dina Pandawa keur leutik keneh jeung Kurawa Dastarata dipercaya mimpin negara tapi kapan ari jang perjanjian mah geus ti heula di mana-mana ieu putra Pandu anu kakasih Yudhistira dewasa ieu kakawasaan negara Astina teh kudu dibikeun ka Yudhistira leres ngan kulantaran anak Dastarata sarua deui pada gede pada dewasa hayang manehna jadi raja didinya mimitina pecah politik di negara Astina didinya kawitna kotorna politik eta sabab politik anu dibawa ti negara Plaza Jenar anu eta ti Plaza Jenar teh ngaranna Patih Arya Sangkuning adi beuteungna Dastarata anu magehan kana kahayangna para Kurawa nah sagala rupa oge jelema moal wani tanpa ilmu leres bener leres tah ai ilmuna teh datangna teh deui ti jalma anu datang ka Astina jalma anu datang ke Astina jadi manganeuh di Astinana ngasupkeun ilmu bener ai ngasupkeun ilmu nama ilmu naon ilmu kasaktian kagagahan ilmu mentangkeun panah ilmu perang Kurawa dibere taktik perang Pandawa dibere ilmu taktik perang Kurawa dibere ilmu mentangkeun panah Pandawa dibere ilmu mentangkeun panah tangke na pasti diadukeun politik liberal teh sedangkan ari eta jelema teh ti negara atas barat tuluy dibibita ku modernisasi ku kacanggihan teknologi tah wah ditambah ku dalil atuh pogo beuki persaya sabab mawa ilmu nate ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurweda saha nu teu kata haji tah ayeuna Kurawa jadi raja di negara Astina seyudana Pandawa boga negara amarta ilmu sarua ngan politik terus berjalan sabab Pandawa kekeh bakal menta Astina tak
ayeuna kulantaran maranehna geus ngaransana pikeun perang teh ya Kurawa ayeuna keur ngeureuyeuh kompanye ka tiap-tiap negara. Aya negara nu miskin di Sumang tapi ceulina di harewosan. Omat di mana-mana kejadian perang ulah teu dibantuan. Waduh nyuhunkeun dukungan secara teu langsung. Neangan raja-raja sekutu. Mani politik dirinya tak Kurawa jeung Pandawa sami masang strategi negara amarta ayeuna panganutna loba negara-negarana da pasti model negara Wirata, negara Mandaraka, negara Cempalareja jeung negara-negara nu sejenna simpatisan Pandawa moal milu ka Kurawa anu geus weureuseubeul harta kakayaan dibere ku Kurawa moal milu ka Pandawa pasti sami-sami mepek balad tah di dieu bakal jadi perang dunia anu moal aya eureuna. Ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati solen rasalin pawarna salin pawarna aduh cilaka dunya cilaka sebat kiamat eta hancur upami Pandawa jeung Kurawa tos mepek balad dah tos nyiapkeun cing tina dongeng bieu dianalisa saha nu jadi dalang karusuhan ieu ulon teh saha anu jadi biang kaladina teh dua diantarana dina politik sakuni sang kuning sarana perang deui dina ada dorna oge pasti diburuhan pangna kitu oge cocokan dadorna teh lain otak hanap-hanap atuh dihareupeun mah waduh alim otak jelema-loba nu kasenserep jadi si horeng merekna ilmu boh ka Pandawa boh ka Kurawa teh ada udang di balik batu iya sabab manehna moal pati-pati tega ninggalkeun nagarana meureun di nagarana teh gersang aya araheun da biasa nama jelema pinter mah di daerah gersang